Aduh, aing gara-gara ganas, geus hampir deui cilaka. Hah. Si goblok sugan sewa batuan, kenceleng sanu deuneun di dinya. Aduh. Dong, kumaha bisnis ganas teh teh? Anjing. Ai duit eueuh gerak ganas eueuh. Emang. Ari sia nya teh ka jelema waras atuh. Ada orang teu apa sugan di situ ge waras. Bareng gitu menengok. Berarti teu apa. Tuh, kunjung tah. Eren. Naon maneh? Tah si Udung nanyakeun ganas. Kunyuk mana maneh? Ganas, duit eueuh, ganas eueuh. Tuh, ing goblok aing mah teu narima duit ya teh. Kan sebenarnya duit kasih cuna 200. Bagi duanya. Dua 100 ewang. Goblok baru 200.000. Aing rek digebugan ku si Beong. Hah, lieur anjir. Teraku tukang nipu katipu si teh goblok. Kirain itu goblok ah. Udut gore ayo. Itu. Iya mah kudu turun dari jadi preman lieur dagang cilok malah teu payu-payu. Bos, kia kemana wae tuh lu? Itu pan urang teh usaha. Aing mah poe kasiksa. Saha anu nyiksana wae. Galelo anjir ah. Keun bae ayeuna mah aya urang deui lah urang rek turun deui jadi preman lah. Bos, terus gimana kumaha dagang cilok di kota? Nyawa ayeuna ulah cerik dieu lah dia. Urang curhat jeung urang sok. Pada curhat teh ayeuna mah. Bos, terus mana di kota kumaha dagang cilok? Urang moal dagang-dagang di Cilok. Nah, kalau ka bangkrut, dagang sapoe teu bebeunangan tuh naon, kalau ka hancur teh gerobak. Nah, naonan atuh? Teu bisa urang mah. Teu bisa ngaladangan, teu bisa ngangsulan deui. Matak balik we urang mah rek turun deui ka jadi preman. Tapi urang boga bisnis jang mana ya? Bakal ngahasilkeun duit ieu mah. Aslina ieu mah. Bisnis naon, Bos? Ya. Tinggal itu di FB ya, pan Karang Taruna Cigawir terek ngayakeun sunatan masal. Kumaha lamun maneh di sunatan deui? Goblok, pan urang mah geus, Bos. Atuh kumaha we carana main menang duit mah? Bos, lain ku masalah dibentukeun nagana. Naon atuh? Pan aing geus buluan. Gampang, urang boga sesa ongkos ka warung urang meuli silet ayeuna mah. Ayeuna